Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng sim abdi Nur Bella Padilla dina acara program Warta Sunda. Aya naon wae dina Warta Sunda ayeuna mangga urang sakseni sasarengan. Aturan daerah nu ngeunaan kana pamakean, pamulasaraan, pamaliharaan jeung pamekaran bahasa sastra jeung aksara Sunda geus ditangtukeun ngaliwatan sidang paripurna di gedung DPRD Kota Bandung. Pupuhu panitia khusus Tatang Suratis nepikeun yen bahasa Sunda di Kota Bandung jarang digunakeun jeung dikhawatirkeun leungit. Ku kituna, dijieun aturan daerah ngeunaan kana pamakean, pamulasaraan, pamaliharaan, jeung pamekaran bahasa sastra jeung aksara Sunda. Ku kituna, dina aturan perda diatur diantarana unggal poe Rabu sakabeh warga Kota Bandung, katut pejabat atau masyarakat wajib ngagunakeun bahasa Sunda. Di sakola oge pangajaran bahasa Sunda wajib dijadikeun kurikulum ti mimiti SD, SMP nepi ka SMA. Saencan perda ieu dijieun, bahasa Sunda emang geus digunakeun di sakola unggal poe Rabu ti saprak tahun 2006. Saencan perda ieu dijieun, bahasa Sunda emang geus digunakeun di sakola unggal poe Rabu ti saprak tahun 2006. Pamakean bahasa jeung aksara Sunda keur ngaran-ngaran di jalan di Kota Bandung oge geus digunakeun saacan perda ieu disahkeun. Pupuhu DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan nepikeun kana pangesahan perda bahasa Sunda yen sakabeh warga Kota Bandung teu iwal pendatang oge kudu patuh kana eta aturan. Nurunkeun Erwan, sanajan dina perda diwajibkeun ngagunakeun bahasa Sunda unggal poe Rabu, tapi eueuh sanksi pikeun anu henteu ngagunakeunana. Sanksi teu diatur, tapi warga Kota Bandung ngabogaan tanggung jawab pinuh wajib ngagunakeun bahasa Sunda lamun masih keneh hayang cicing di Bandung. Sanksi moral bae jeung kudu era, tambah Erwan. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugi musim abdi. Mugia ieu warta ngajantenkeun manfaat kanggo urang sadayana. Wilujeng tepang deui sareng sim abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.